Bang, kayak mah gaya-gaya nu lah gitu-gitu banyak. Oh. Lah dia mere duit 200.000 doang ge kulo omong. Engke mah mun hayang gaya nu lain ulah mere sakieu ka aing. Oh, kayak mah yang penting full service. Full service ku aing tapi merena leuwihan. Aduh, ampun lah, duit beak ya. Nyardi aing lah, dan menang ka hareup. Dan keluar kabeh pan ieu. Sing doangan lah. Cuman bae sogel itu pasti. Aduh, aing sepatu butut kieu. Mana isuk hendak ngalamar gawe. Diterima moalnya aing ieu. Hendak meuli teu boga duit deh. Belangsak amat hirupnya. Aduh, kemana ya nyaran duitnya ieu? Jeung meuli sepatu. Wira, ka dieu. Nah, Sana ka mana? ini ke warung beli kopi. Beli kopi kan. Dah, aduh aing hendak ngalamar gawe ieu ra, sepatu aing balolong kieu ra goreng. Saya boga duit teu ra. Beli sepatu bara duit. Ih, paling 200.000 ra. Aya yang boga duit 200 na ieu. Oh geus ya, ning jabe beli sepatu. Sebener ya ra. Oh. Tapi aing teu jadi beli kopi mah. Ih, gampang kan ngopi mah isuk di bae. Bisi ku yang dipake heula nya jeung meuli sepatu. Ieu nuhun ieu nya. Oh geus tuh. Aing lumayan boga duit. Boga duit yeuh jeung isuk yeuh meuli sepatu. Jadi aing ngelamar gawe. Duit tah. Ih, si Tile jeung meuli sepatu aing le isuk ieu mah. Geus lah, aing di nyeumeuh lah. Atuh aing jeung meuli sepatu aing le isuk we. Sing doangan. Ah, gua kepek juga lu. Ah, sing doangan. Parah si Tile mah. Duit ya, kasih Iradi aing nambah ya. Mantep pokoknya mah. Tapi ya duit asa wau aing. Bau sempak aing ya mah. Ah, teu peduli setan. Yang penting nambah. Kas setengah pan tadi. Ah. Ra. Nambahin Ra ya. Woi, dia mau sepatu butut keneh bae. Ai duit nu tadi ku yang dibere, emang tadi dibelikan sepatu. Ra, duit sia leungit ra, aing tadi na minjem di sia teh. Aduh, kumaha ieu nya aing. Ai dia sih kos budak leutik amat ka duit-duit leungit. Po, duit teh leungit aing neun di mana ya eta. We ra, aing minjem duit deui ge, jeung isu aing meuli sepatu mana ngalamar gawe aing. Dia mah aya bae ge. Ya. Lo leungitkeun di dia eta. Nuhun nya ra. Tak ingetkeun 400 be nya. Oh, geus gampang. Lo leungitkeun di. Oh. Leungit di dia. Oh, ira cenah boga duit 200 doang, ieu boga duit aja. Tah lumayan aing yo, jeung meuli sepatu isu. Pakai amat sih. Nah, Gel. Kemana Gel? Ka dieu, Kumaha? ka ditu areup. Heuy, hutang kumaha teh janjina? Ih, coba isuk lah, Coba isuk kumaha om jeung ondangan pamajikan isuk tah. Om eta mah jeung meuli sepatu, Om. Atuh, pamajikan om ondangan isuk. Geus lah, beres. Kasih jeung meuli sepatu. Tidak di bae aing meuli sepatu ieu. Woi om. Terus mana? Tah, terus di tukang. Lantas mana sih, Le? Wih, duit om. Ih, yang onangan bibi. Geus dinyem lah, hutila lah. Terus bibi onangan kumaha om ngomong na. Enggak, tenang. Ih,
Eleh be ku alo. Mantep pokoknya om. Woi, pokoknya mah mau subur pokoknya. Nuhun om. Nah, Neraka doang kan. Suwe lo nek kitile. Boga alo malakan doang misalnya. malam ini mah. Mah, Naon? awewe Saya saha? Odang ya samanya. Orang Bogor teh. Cut sia ih. Ampun pas nunuk maning kotok bae. Itu jenak naon? awewe open BO. Sia boga duit berapa duit? Oh enggak, ayo, ilunya aing sia. Mana? Ayo be, hayang mah. Tunggu sulah nunggu kotak aing, paling itu sia. Ra, Ra. Non sia, rek nambah deui. Asyik aku naon keluar deui, cenah tadi hayang awewe. Ih. Ampun. Pusing doangan. Dibere. Nih aing pan ya. 400, Ira 200, aing 200. Aduh, malam ini mah milik gua dah pokoknya. Boy, maling deh ya. Siapa? Ulah ganeng, orang kena ngintip prostitusi online. Prostitusi online, bener? Oh, eta lah pokoknya mah. Di mana? Oh, Dia berapa bayi mari? terserah bapak lah. Oi, kalah Roy. Oi, Non, Pak. kalau Buku ge can keluar ieu, Pak. dia lembur pakai kos kieu. Can keluar ieu, Pak. Maling lu aing hayu ke KUA. Dek naon? Tikakeun da ku aing. Idi, can keluar leuting geus nikah. Maling ke polisi apa maling ke KUA? Hah? Suumbung, Pak. Ayo, lu jang aing jaduaan. Tinggal Tile, malam ini mah milik Tile. Aduh, pokoknya nikmat. 2 rit, duit menang 400.000. Bener. Apa nama? Indah be malam ini malah. Pokoknya kemana ya? Es lah, isuk dia gawe.